Mankoba ke-48 nyata nyarioskeun Raja Hadiah artos jadi getih dicarioskeun satemena Yusuf Abil Mudzaffar Raja Baghdad ngintunkeun artos 10 karung digotong ku 10 jalma eta artos ku Sayyid Abdul Qadir henteu ditampi tidinya sumping raja ku anjeun saurna ieu kaulah hadiah artos 10 karung ulah henteu ditampi tidinya terus Abdul Qadir nyandak 2 karung teras dipencet ku pananganana ari burusu teh getih ngocorna tina karung saur Syed Abdul Qadir tuh tingali karung teh isina getih jalma kenging anjeun meresan ti jama-jama bangkaning kudu ditarima eta raja kalintang isineun anak ku Said Abdul Qadir pamenteuna